Kisah pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sareng Hafsah. Bapa mana anu henteu ngaraos sedih sareng prihatin ningali putrina nandangan ujian ti Allah dikantun pupus kunu janten caroge hirup anu tadina pinuh ku kembang kabunga dadak sakala ngungun alum. Eta pisan anu nuju ka alaman ku Umar bin Khattab, anjeunna ngaraos teu tega ningal Hafsah hirup nyorangan teu aya panyalindungan kulantaran Hunais bin Hudzafah caroge nagugur janten syahid dina perang Badar. Nya saatos masa idahna Hafsah seep, Umar nu jadi bapa ngahaja nyumpingan Abu Bakar sobatna, maksudna bade nabisan supaya kersa nikah ka Hafsah, kersa janten minantuna. Harita Hafsah yuswana sakitar 20 tahun. Namung Abu Bakar teu ngawaler kalah kajempe weh ngabetem. Tos puguh Abu Bakar teu ngawaler mah lajeng weh anjeunna nyumpingan Utsman bin Affan sobatna keneh anu harita teu acan lami dikantunkeun pupus ku istrina kulantaran teu damang, nyaeta Ruqayyah putri Rasulullah. Janten hartosna Utsman teh mantu Rasul. Maksadna oge sami sapertos ka Abu Bakar. Umar nawisan manawi kersa Utsman nikah ka Hafsah. Tapi waleran Utsman teh karaosna ku anjeunna mata kuciwa. Saur Utsman, hapunten danget ieu abdi teu acan maksad rarabi deui, margi masih keneh sungkawa dikantun ku garwa. Nguping waleran ti Utsman kitu, Umar beuki langkung sedih manahna. Na hatekna noroweco nyarita. Bet kuteung teuingeun boga sobat teh duanana nampik ka Hafsah. Padahal Hafsah teh geulis, ngora jeung solehah. Manehna teh wanoja pinter, bisa maca jeung nulis, keahlian anu langka dina zaman harita mah. Boh keur lalaki komo keur wanoja mah. Jaba solehna beak naker, getol ibadah puasa sunatna jeung tahajudna tara kaliwat. Supaya kasedih jeung rasa kuciwana kabangbrangkeun, nya anjeunna angkat ka bumi Rasul. Barang sumping Rasulullah naros, rupina anjeunna tos tiasa ngabaca kana paroman Umar anu ngungun sareng alum. Aya naon salira sumping ka dieu? Kunaon eta pameun teu mani alum kitu? Ditaros kitu, derek-dek weh Umar nyarioskeun perkawis nasib Hafsah anu nembe ditolak ku dua sobatna teh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paham kana mamanahan Umar. Lajeng anjeunna nyarios ku cariosan anu matak pikabungaheun. Keun sing sabar, engke oge Hafsah bakal ditikah ku pameget anu langkung sae ti Utsman. Sareng Utsman bakal nikah ka wanoja anu langkung sae ti Hafsah. Baraya dina taun katilu Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kabuktosan nikah ka Hafsah nganggo mahar 400 dirham minangka bentuk panghormatan sareng panghargaan anjeunna ka Hafsah sareng ka Umar. Sedengkeun Utsman bin Affan nikah ka Ummu Kulsum, nyaeta putri Rasul, rayina Ruqayyah. Janten istilah nama turun karanjang. Kumari eta Utsman kengeng sebutan Dzanurain, jalmi anu kagungan dua cahaya margi nikah ka dua putri Rasul.
Jantan teka-teki tina cariosan anjeunna yen Hafsah bakal ditikah ku pameget anu langkung sae tibatan Utsman teh buktos nyaeta ditikah ku Rasul. Tangtos bae Rasul pameget anu langkung sae tibatan Utsman. Sareng Utsman bakal nikah ka wanoja anu langkung sae ti Hafsah nyaeta Utsman nikah ka Ummu Kulsum putri Rasul. Tangtos bae Ummu Kulsum wanoja anu langkung sae tibatan Hafsah da anjeunna mah pan putri Rasulullah teh. Cak sakitu baraya eta kisah mugia aya manfaatna.